MC buburu ngomong, kulantaran geus eueuh deui anu nawar, jadi. Kela, kuring masih rek nawar, ceuk Firman nyorowok. Kabeh reuas, harga dibuka 50 juta, harga geus naek jadi 1 miliar, masih aya anu rek nawar keneh. Firman, ulah, harga 1 miliar geus teu asup akal, anjeun ulah gagabah, ceuk Barena ngingetan. Lamun teu kabeli ku kuring, kumaha nasib bonteng kuring. Ceuk Firman ka Barena. Harita saurang lalaki botak rusuh ngadekeutan Barena. Pa Barena tadi abdi ngantosan hasil ti laboratorium, hapunten telat sumping, ceuk jelema botak kepala apoteker Triman. Jadi nurutkan anjeun kumaha, pantes teu akar bajaka ieu dibeli 1 miliar, Barena nanya. Ulah pa, akar bajaka Papua memang jarang, tapi hasiatna teu beda jauh jeung bajaka Kalimantan. Bisa diakalanku bajaka Kalimantan 100 tahun, ceuk si botak. Yakin bisa nyagerkeun panyakit Firman, Barena nanya deui panasaran. Masalah eta abdi kirang uninga margi teu acan diuji cobakeun, nanging dibanding bajaka Papua anu 300 tahun ieu, daripada miceunan artos 1 miliar, urang pilari bajaka Kalimantan asal nyulingna leres, hasiatna tangtos sabanding, tembal si botak. MC nanya ka Firman, mangga pa Firman, anjeun bade naek sabaraha? Teu jadi, ukur jelema idiot nu wani meuli 1 miliar, tembal Firman bari nangtung terus gura-giru kaluar ti pameran. Kontan Firman disurakan ku peserta sejen, ngomong wae teu boga duit woi. Tapi Firman teu malire, oke, pemenang lelang Bapak Udin, kajual 1 miliar, ceuk MC bari nutup acara. Sanggeus mikeun cekna jeung narima barangna, Udin pamit ka Tiandi rek balik. Tiandi nangtung, hayu diantar deui ku kuring, teu kudu, kuring bisa balik sorangan, di dieu anjeun loba wawu jeung tabib-tabib sejen, leuwih hade anjeun di dieu ngarobrol, ceuk Udin nolak diantar. Kin Gang oge hayang nganter, tapi sarua ditolak ku Udin. Sameme indit Udin nempo heula Ichiro anu melong wae ka Tiandi, Udin ngaharewos. Tiandi, mimiti ayuna, saha wae anu maksa menta ubar ku cara kekerasan, ulah ngalawan, bikin ubar anu tadi ti kuring. Tiandi ungguk, mangga guru, nempo Udin rek balik, aukse anu ti tadi nungguan lelang bubar buburu kaluar tistan nyampurken Udin bari tungkul era. Pa Udin, bade dijajabkeun ku abdi, Udin ngareret ka aukse, tapi ka ciri aukse siga nu keur ngalamun bingung kawas aya anu hayang ditepikeun ka Udin tapi era jeung asa-asa, lantaran Udin hayang nyaho jadi ungguk. Hayu, akhirna duanana lempang bareng keluar, sabab panasaran Udin nanya. Aukse, jujur ka kuring, aya masalah naon, Pa Udin, anjeun tiasa nebak abdi nuju aya masalah, aukse nanya, beungeutna bararem era. Tanpa ngomong tapi ka ciri tina beungeut anjeun, tara biasana, sok bebeja, ulah asa-asa, ceuk Udin seri. Aukse beki era, sanajan ceuk batur dirina linca jeung centil sarta jago bela diri, tapi teuing kumaha tiap paadu harapan jeung Udin dirina pasti era. Pa, abdi bade nyuhungkeun bantosan, tiasa, naon, tembal Udin. Abdi kagungan sobat di sakolahan, satowacana kagungan sifat lincah, teu isinan, aktif, pinter, tapi ayuna janten roba sapertos anu dihipnotis ku kabogona, upami kabogona nyarios, dipiwarang naon wae ngagugu, kantos pasea sarta dipiwarang luncat ti lantai 4 ku kabogona, upami teu disalametkeun ku nu sanes pasti moal katulungan, ayuna teh tara lebet ka kelas, sadidinten di kamar asrama, niatna hoyong maehan maneh wae. Udin ungguk, terus, ayuna langkung parah, sapertos anu tos dicuci otak, teu emut ka abdi, teu emut ka dirina, dina emutana ukur nami kabogona sareng nyarios wae hoyong bunuh diri, abdi hariwang, ceuk aukse deui. Anjeun yakin kabogona nu ngalakukeun, Udin nanya bari kerung. Yakin pa, soalna sanes saurang dua urang, tiap anu tos bobogohan sareng anjeunna pasti janten kitu. Sobat abdi duka korban anu kasabaraha, janten si lalakina kagungan metodeku masihan sugesti, tapi abdi yakin sanes pelet, aukse ngajelaskeun. Udin kerung, jahat, muhun pa, tapi teu aya bukti nyata, mata guru ge teu wantun nindak, ceuk aukse. Lalaki kitu ukur sampah masyarakat, lahir ti awewe tapi ngaruksak awewe, ceuk Udin. Tahun kamari aya anu dugi ka reneh, teras luncat ti lantai 4 sakolahan kulantaran isin, teu acan lami oge aya anu ngaraos dirina kotor wae, sadinten ulah uwih belasan kali ka kamar mandi ngaguyur dirina kucai, sanajan tengah wengi, teras tos 4 urang ku dokter psikiater dinyatakan gelo sarta diuikeun ka sepuhna, anehna teh korbana sadayana anu ti luar Bandung, anu memang linggihna di asrama. Udin beki panasaran, anu lalakina di asrama oge. Muhun pa, anu pameget di asrama pameget, nu istri di asrama istri, tapi sadayana aya di lingkungan sakola, tembal aukse. Lamun kitu, ayeuna anteurkeun kuring ka sakolahan.
Kuring hayang nempo sobat anjen, Couk Udin. Aukse cerik atau, nuhun pa. Abdi percanten pa Udin tiasa nyalametkan sobat abdi, malih upami tiasa mah anu pamegeta wara supados teu aya korban deui. Lamun memang hipnotis, kuring ge acan yakin bisa, tapi bisa nyoba, Couk Udin. Kumaha upami wengi pa, ulah ayuna, margi upami ayuna, abdi sieun aya guru atanapi penjaga anu ningal abdi ngalebetkeun jalmi luar ka sakolahan, Couk Aukse. Hayu, Udin ungguk, pamegeta bajingan pa, pinter, kasep, beunghar, dipikaresep ku istri, tapi nya kitu, tiap aya istri anu keresa janten kabogona, hubunganna tara lami, anu istri pasti cilaka saatos dilecehkeun, Couk Aukse. Hipnotis kudu diwaraku hipnotis deui, sina nyaho kumaha rasana dihipnotis, tembal Udin. Udin janjian jeung Aukse, peting bakal panggih di sakolahan, saterusna Udin naik kana mobil Aukse menta diantarkan balik rek nunda akar bajakah. Di perjalanan balik Udin mereketkan pikirana perempikeun ngaguar sarta neleman metode hipnotis tina buku salapan ilmu karuhun, sanggeus bener-bener ngarti Udin benta bari ngarengha panjang. Sabab hariwang kana kasalametan tabib Tiandi, Udin oge teu poho nelepon Isak pikeun ngirim jelema, khusus keur ngungun ti Ciro. Ti Kang Bahar, Udin oge menta jelema pikeun ngajaga klinik Tiandi. Isak langsung ngirim tim ka bandara, ngajaga Ichiro sangkan teu bisa kabur ka Jepang. Saat tim deui ngawaskeun satiap gerak-gerik Ichiro salila aya di Bandung. Ningali galagat Ichiro, Udin yakin Ichiro bakal ngahalalkeun sagala cara sangkan bisa ngarebut ubar ti Tiandi pikeun ditaliti sarta diproduksi massal di pabrikna, jadi Udin ngahaja nyiapkeun porok. Ichiro teu sadar Udin geus nyiapkeun sagalana sangkan Ichiro teu bisa kabur ti Bandung. Sabab katingalina parentah Udin teu biasa, Kang Bahar oge nelepon emus anu aya di Cicalengka sangkan nyiapkeun tempat bisi sawaktu-waktu aya kiriman sandera ngadadak. Petingna saswe janji, Udin geus nepi ka sakolahan Aukse, Aukse oge geus nyampak ngadagoan di gerbang sakola bari dina kaayan kersieun jeung gemper. Ningali Udin datang buburu Aukse nyampurkeun, ningali Aukse jiga anu sieun Udin oge buburu muka kaca mobilna. Pa, tulungan enggal, sobat abdi ayuna bade maehan maneh. Tak aya anu tiasa ngahalangan, Couk Aukse hari weus-weus. Udin buburu markirkan mobilna terus keluar, kumaha situasina. Lengan Udin dicekel ku Aukse terus dituntun ngagedik ka lingkungan sakolahan. Uwi ngajajabkeun Pa Udin, abdi langsung kadiu bade nepangan sobat abdi, tapi nuju paduduaan wae sareng pamegetna, janten abdi ukur ngawaskeun ti katebihan, telami aranya una parasea. Sobat abdi dicabok teras di kantun geun, sobat abdi lumpat ka talaga pengkeren sakola bade nguncungkeun maneh, janten ayuna masih ngajentul di darmaga, teu aya anu wantun nyaketan da bilih nekat luncat. Sabab tempatna rada jauh jeung teu asup mobil, Aukse lumpat, kapaksa Udin oge kudu lumpat nuturkeun. Sakolahan Aukse memang sakola top nu aya di Batu Jajar, Bandung Barat, halaman tukangan sakola nyambung ka Saguling. Nepi ka anu dituju, Aukse langsung dipapagun ku siswi sejen anu kernitenan. Aukse, tinggal itu si Leni geus nepi ka tungtung, Couk eta siswi bari nunjuk ka kalangkang saurang siswi anu geus aya di tungtung darmaga panjang. Karek ge Udin nempo, siswi anu ditunjuk geus ngarak-rakeun maneh kana cai. Aukse jeung batur-baturna nu ngawaskeun ngajarerit, Udin langsung lumpat ka darmaga sarta luncat kana cai nyalametkeun Leni anu geus titelem. Udin nyelem newak awak Leni di jero cai. Ngarasa awakna aya anu nyekelan dibawa mumbul deui ka luhur, Leni abrug-abrugan hayang dilesotkeun, begitu sirahna kaluar tina jero cai Leni jejeritan. Ulah disalametkeun, kuring hayang paeh, kuring geus teu parawan, kuring kotor, wuki hampura, kuring bogoh ka anjeun. Leni dibawa ngojek ka sisi, sanajan terus abrug-abrugan sarta jojorowokan ngucapkeun kalimah anu sarua diulang-ulang. Ulah disalametkeun, kuring hayang paeh, kuring geus teu parawan, kuring kotor, wuki hampura, kuring bogoh ka anjeun. Udin teu nyerah, nepi ka sisi langsung digolerkeun. Anjeun teu karunya kakolot, tapi jawaban Leni tetep sarua. Ulah disalametkeun, kuring hayang paeh, kuring geus teu parawan, kuring kotor, wuki hampura, kuring bogoh ka anjeun. Udin beuki yakin, eta kalimah sugesti anu ditanamkeun dina otak Leni ku wuki, jelas ieu mangrupakeun hipnotis. Anjeun hirup lain ngan ukur keur sorangan, tapi keur kolot anjeun diurus ti leletik nepi ka gede, disakolakeun sangkan pinter, ayuna rek maehan maneh karna cinta, ngeraken, Couk Udin. Aukse jeung batur-baturna anu geus nyampurkeun oge milu ngomong. Leni anjeun bodoh, teu pantes paeh gara-gara si wuki. Ulah disalametkeun, kuring hayang paeh, kuring geus teu parawan, kuring kotor, wuki hampura,
kuring bogoh ka anjen, cuk Leni kekeh. Udin kerung, cara cuci otak Wookie lumayan hebat, bisa nanamkan sugesti panjang dina alam bawah sadar Leni. Aukse, bawa kabeh ngejauhan kuring butuh duaan, rek nyoba meresih keun pangaruh hipnotisna, cuk Udin marentah Aukse. Akhirna siswi-siswi anu ngagimbung nyaringkah, ngumpul jauh bari nyerangkan Udin jeung Leni. Leni ayuna diuk dina letak sisi saguling, ulah disalametkeun, kuring hayang paeh, kuring geus teu parawan, kuring kotor, Wookie hampura, kuring bogoh ka anjen. Udin kerung, sugesti kieu pasti geus ditanam lila, mineng dicarekan ku kalima anu sarua, anu akhirna kapatri dina otak jadi hiji kayakinan. Udin nyalurkeun energi spiritual kana curugna terus ditotokeun kana tarang Leni. Leni langsung ngeluk tungkul behengna siga nu leles. Tangga, tetep panon kuring, cuk Udin, lalaunan Leni tangga, panona mencrong kana panon Udin tengicep. Aya naon bet bisa kieu, Udin nanya Leni ngajelaskeun tanpa ekspresi nanaon kawas anu ngalindur, tapi benta. Genep bulan katukang kuring bobogohan jeung Wookie, tidinya satiap aya kasempetan kuring maturan Wookie sare di kamarna sabab sarua bogoh, tapi geus 3 bulan sikepna kasar mineng nyiksa jeung nyarekan, kuring pantes paeh, kuring teparawan, kuring kotor, sarta maksa kudu mentah hapura. Udin ngomong deui, Leni, naon anu bakal diucapkeun ku kuring, anjen kudu inget terus saumur hirup anjen bisa. Leni geus keunaku hipnotis Udin anu dibantu ku kakuatan spiritual, kadar hipnosisna leuwih kuat ti hipnotis anu dibikeun ku Wookie, jadi Leni ukur bisa ungguk. Naon parentah anjen, Leni kudu nurut, Udin mimiti ngomong saucap kalawan jelas. Anjen ngalakukeun kasalahan anu kabeh jelema sarua pernah ngalaman, eta kahayang anjen sorangan, hubungana jeung awak kotor, teparawan, kudu pae jeung sajabana, hirup anjen kudu berharga jeung manfaat, kerdiri sorangan, kerkolot anjen sarta babaturan anjen anunya ka anjen, hargaan hirup, ulah ngadeketan deui lalaki anu ngaranna Wookie, ngarti? Ngan sakedeng sugesti psikologis Leni anu katarima ti Wookie geus dipupus ku Udin. Leni ngarasa ayuna ucapan Udin anu kadenge tur kaharti, harepana mulai datang deui, ngarasa dirina bodoh geus ngalakukeun hal anu salah. Hampir dirina paeh lantaran sugesti ti Wookie, Leni jadi sieun tuluy cerik bari tungkul nutupan bangetna. Nuhun tos nyalametkeun abdi moal nguciwakeun kolot, sobat sareng sadaya anu nyaah ka abdi. Udin ungguk bari seri, hudang, anjen kudu jadi jelema normal deui, lincah, pinter, giat diajar, supaya bisa jadi jelema anu berguna pikeun bangsa jeung nagara. Jelaskeun ka kuring saha Wookie, Udin nanya, ulah nyebat nami Wookie, anjeunna bajingan, anak cikal ti pengusaha Beunghar urang Cianjur. Awalna kuring ningali sabage lalaki sampurna, kasep, pinter, Beunghar, tapi kenyataan ukur iblis, tembal Leni. Sabaraha awewe nu geus jadi korban salian ti anjen, Udin nanya deui. Seueur, tapi abdi teu uninga jumlahna, abdi taraf tataros sabab soca abdi tos katutupku rasa cinta, janten teu paduli kana hubungan-hubunganna sareng istri sanes satewakan ka abdi, tembal Leni. Ayuna panggihan batur-batur anjen anu hariwang jeung nyaah ka anjen, cuk Udin bari nungtun Leni nyampurkeun aukse jeung nu sejena. Leni dirangkul ku sararea, dicengcerikan, Leni, kuring rek menta tulung, telepon sarta bawa Wookie ka kuring, bejakeun anjen teu jadi bunuh diri, ulah nembongkeun rasa kasieun, cuk Udin ka Leni. Kumaha upami anjeunna teu kersa, Leni nanya sabab asa-asa. Ancem wae, anjen menta putus, sanajan jahat, kuring yakin hate letikna masih bogoh, cuk Udin. Udin boga kayakinan kitu sabab yakin Wookie bakal reuwas Leni nelepon dina kaayan hirup keneh bari teu nembongkeun kasieun. Lalaki model kitu ukur hayang diturut ku awewe, ngadenge Leni geus teu nurut komo malik ngancam putus, pasti bakal panasaran panyebab sugestina ruksak. Harita di restoran luar sakola, Wookie keur diuk jeung siswi anyar kelas hiji. Anjen gelis, anjen cinta pertama akang, cuk Wookie ngarayu bari nyekelan leungeunna. Akang bager, memangna teu acan kantos kagungan kabogoh, si awewe nanya bari era. Wookie gogodek, kuring eraan, jadi teu wani ngadeketan awewe, katamba memang eueuh anu dipikarsep, beda jeung ka anjen, karek nempol langsung kapikat, sanajan era maksakeun hayang wawuh. Si awewe langsung katembong bungah, komo nempo dedegan Wookie anu kasep, sarta papakean bermerek jeung make jam tangan Vacheron Constantin Gold sarta boga iPhone mahal, harga jam tanganna hungkul 74 juta jeung langka. Panginten tos ditakdirkan abdi kedah kenal sareng akang, abdi geresep ka akang, cuk si awewe tungkul era, pipina bararem. Di nomer sabaraha kamar anjen, menang teu akang ulin, Wookie nanya. Si awewe melong banget Wookie,
terus ungguk lalaunan bari seri, katempo Ramona beki pagah nyekelan lengan Wuki. Harita iPhone Wuki anu ngahaja digolerkeun dina meja piken pamer, disada, buburu di tempo, ternyata ti Leni, Wuki kerung, kunaon masih hirup, kunaon wani nelepon. Telepon ti saha Kang, si awewe nanya penasaran. Lain sasaha, ukur awewe halu anu bogohen, tapi akang teresep, akang keluar helanya ngejawab telepon, cuk Wuki ngajelaskan. Mangga, cuk si awewe seri, hatena ngarasa bagja, aya anu bogohen tapi Wuki milih kadirina. Wuki keluar langsung ngangkat telepon, kunaon maneh nelepon, dasar kotor, teparawan, maneh pantes paeh. Sabab Leni nelepon di loudspeaker di harapan Udin jeung Aukse, Udin ngarasa kehel ngadengena. Koplok, dasar bajingan, dina telepon oge masih ngirim sugesti, gerentes Udin, untungna Leni geus bener-bener lepas tina sugestina jadi teka pangaruh. Kuring memang hayang paeh, ngara anjen ngarasa bebas ti kuring. Nya hayang modar mah modar weh, nanaonan make nelepon heula. Udin buburu ngetik kalima dina HP-na sangkan dibacakan ku Leni. Anjen kudu nyaksian kuring paeh, kuring aya di darmaga tukangan asrama putri, aya anu rek dibikin ka anjen sebagai tanda perpisahan. Moal, geus teu hayang nempo banget maneh, hayang utah nempo nage, anjen geus kotor, teu parawan, pantes paeh. Panon Leni terus nempo HP Udin, anu keur diketik, lamun kitu, putus kuring moal jadi bunuh diri, isukan lamun panggih di kelas, pura-pura teu wawuh. Kuring geges teh hayang nempo banget maneh, kasar, jahat, teboga kaera, nuhun. Wuki ngarenjak, sabab yakin pisan Leni geus kapangaruhan ku sugesti manehna, nah ayuna bisa sadar, wani malik nyarekan jeung menta putus, jadi kapaksa Wuki kudu ngamimitian deui sugestina ti awal. Leni, akang teu sanggup kudu putus ti anjen, urang bobogohan geus lila saling cinta, anjen inget kenangan endah urang duaan, piraku kudu putus kitu wae. Anjen jahat, cinta anjen bohong, kabogo rek bunuh diri nepi ka embung nyaksian, padahal anjen nunita, kuring rek paeh lantaran nurut, nyaah, demi anjen, lamun anjen embung nyaksian kuring paeh, kuring moal jadi paeh, putus. Enya, kuring kadinya anyuna, tungguan, telepon ditutup. Wuki geus teu mikiran deui awewe anu nungguan di jero restoran, dirina langsung lumpat asup ka gerbang sakola, terus ka tukang ngaliwatan parkiran, halaman sakola, asrama putra, lapangan bola, asrama putri anu akhirna anjok ka darmaga anu dimaksud, terus nempo Leni nu keur ngajanteng di tungtung darmaga. Udin jeung Aukse ngahaja nyumput, naon nu rek dibikeun ka kuring, cuk Wuki ka Leni bari ngalengkah ka darmaga ngadeketan Leni. Udin buburu kaluar sarta nuturken Wuki ti tukangeuna, asup ka darmaga. Hadiahna ti kuring, cuk Udin, Wuki ngarenjak bari malik ka Udin. Saha maneh, terus Wuki ngararet ka Leni, lalaki ieu lancek anjen. Kuring lain lancekna, tembal Udin, terus saha, cuk Wuki mimiti sieun, sabab Udin terus ngadeketan. Udin tengah jawab pananya Wuki, tapi melong ka Leni. Leni, kaluar ti darmaga, sampur keun, Aukse, balik kabeh ka asrama, ulah ka dieu deui, cuk Udin. Leni buburu lumpat ngaliwatan Wuki jeung Udin terus ngagabruk ka Aux anu nungguan di sisi. Dua ana balik ka asrama dituturkeun ku batur-baturna anu nyarumput bari nyerangkeun ti kajauhan. Wuki nempo Leni bari kerung. Leni jelas geus lepas tina sugestina, daek ngadekeutan batur-baturna teu kawas biasana. Nempo Leni geus robah, Wuki ambek sarta ngararet ka Udin. Anjen nunita Leni nelepon sarta bohong ka kuring, naon maksud anjen? Ukur hayang nyaho, kumaha cara kolot anjen ngawarah, nepi ka anjen bisa jadi jelema rucah, tembal Udin. Eta urusan kuring, hubunganna jeung kolot kuring, anjen saha, wani wanita tanya kolot kuring, Wuki nanya. Memangna kunaon, saha kolot anjen, cuk Udin, Wuki mimiti nembongkeun kasombongana. Anjen pernah ngadenge kulawarga Sanjaya, lamun acan nyaho, indit ka Cianjur, teangan jelema pangbeungharna, eta Sanjaya, kulawarga kuring. Oh, jadi kusabab kulawarga anjen Sanjaya terus rek ngajago di Bandung, kunaon wanina ukur ka awewe, Udin nanya. Sabab kuring resep nempo awewe tunduk ka kuring, ngalayanan kuring, mengpeng masih ngorejeng beunghar, cuk Wuki nya kakak. Anjen agulku kabeungharan kolot, ngeraken, cuk Udin. Nyalah, kabeungharan kolot kuring masih saluhuran nata prawira, anu pangbeungharna di Bandung, kuring anak cikal, bakal jadi ahli warisna, cuk Wuki. Ukur runta kulawarga anu masih ngagulken kabeungharan kolot bari ngawiwirang kolotna, cuk Udin. Nyingkah, ulang ngaganggu kuring, kuring bisa maihan kulawarga, anjen cukupku nelepon bapak kuring, cuk Wuki. Kuring teu bisa nempo aya jelema sombong di Bandung, beki sombong maneh. Bakal beki diganggu ku kuring, anjen nyaho saha kuring, cuk Udin bari seri. Kuring teu paduli saha maneh,
ngaganggu kuring hartina hayang paeh, tembal Wuki. Udin langsung ngalengka ka harapan Wuki bari nampiling, Wuki ngadalik dek clear hampir 3 jebur. Wuki kaget, sabab saumur hirup na Wuki acan pernah dicabok ku sasaha. Bener-bener sia hayang modar, wani modaran kuring Udin Subrata Direktur Bima Raya, kuring incu pengusaha nomor 2 sa Indonesia, masih rek ngagulkan kolot, masih rek sombong, cuk Udin bari nampiling deui. Wuki ngarenjak, Wuki nyaho saha Subrata, paingan Udin wani nampiling, Wuki ngajago di Bandung sabab ngarasa moal aya anu ngaganggu, tenyangka bakal panggih jeung kulawarga Subrata. Wuki lain jelema bodoh, lalaki anu geus digedekan di lingkungan nu beunghar sarta dididik jadi jelema pinter IQ, EQ sarta kanyahoan tedi, Wuki sadar dirina jeung kulawarga bakal nyingharepan masalah lamun maksakeun ngalawan Udin, jadi Wuki buburu deku. Pa Udin, hampura kuring teu nyaho, Udin kata jiku respon Wuki, memang bener pinter, tak aneh lamun bisa nguasai metode hipnotis dina umur anu budak keneh, ngan hanjakal kapinteran jeung pangartina dipake teu bener, Udin tetep kudu mere warahan anu pantes, sangkan eueuh deui awewe anu bakal jadi korbana. Wajar mentah hampura, tapi tetep anjen kudu narima akibat tina kasalahan anjen sorangan, cuk Udin. Wuki ngadeg-deg, Pa Udin, kuring sadar kuring salah, kuring bisa ngomean kasalahan kuring rek ngabantu kulawarga korban anu anakna pernah dicilakaken ku kuring masing-masing samiliar, eta hukuman keur kuring. Udin seri, anjen ken ngarti sifat kuring, lamun geus urusan jeung kuring, duit hargana. Jadi, kudu kumaha kuring, cuk Wuki bari undur-unduran sieun. Tiap Wuki mundur, Udin maju salengkah, nepi ka akhirna Wuki geus aya di tungtung darmaga, teu bisa mundur deui. Kuring boga cara nu hade, cuk Udin nagok bari melong panon Wuki nu masih deku. Wuki buburu tungkul sabab sieun, umur anjen paling karek 17 sampai 18 tahun, tapi geus loba awewe anu diruksak, anjen pernah ngalaman kumaha sangsarana jelema dihipnotis. Cuk Udin bari nyintruk tarang Wuki make tanaga spiritualna. Tempo panon kuring, cuk Udin teuing kunaon, sanajan hatena berontak, tapi Wuki asa geus jadi jelema linglung teu bisa ngendalikan anggota awakna sorangan, sirahna tanggah ngagugu kana kahayang Udin, panona melong kana panon Udin, diperamkan oge teu bisa. Ti mimiti ayuna, tiap 2 jam anjen bakal ngarasa lapar anu teu bisa ditahan, jeung hayang ngadahar teh jelema, cuk Udin. Het Wuki ngarenjat, tapi eueuh ekspresi nanaon dina beungeutna. Lamun aya jelema anu ngahalangan anjen ngadahar tai, anjen bakal ngamuk nepi ka kahayang anjen katedunan, hal ieu bakal jadi kabiasaan jeung kabutuhan anjen saumur hirup anjen, sanajan kolot anjen beunghar, anjen teu boga kahayang nanaon deui salian ti ngadahar tai, cuk Udin deui bari nyintruk deui tarang Wuki. Wuki ti buburanjat nangtung saolah-olah geus sadar. Pa Udin, anjen ngajieun kuring jadi jelema idiot, hipnotis anjen moal nerap sabab kuring oge ahli, kuring teu ngadenge sarta moal ngagugu kana omongan jeung kahayang anjen. Teu nanaon teu percaya mah, cuk Udin bari ngaleos kaluar ti darmaga. Wuki ukur kolohok melong tonggong Udin, tapi manehna jadi poho teu inget deui ka Udin, acan beyak kabingungna, betengna asa perih lapar, Wuki langsung lumpat kaluar ti darmaga, ngabecir ka asrama pria, Udin ukur seri bari nempo Wuki anu lumpat. Tepi ka jero asrama, Wuki langsung lumpat ka toilet, kabeh liang kloset ditempoan, aya panto anu nutup langsung ditajong, nyampak aya baturna keur nagok modal, Wuki seri, baturna didudut sarta dibalangkan kaluar, teh dina jero kloset dirawuan bari dihuapkan bangun anu nikmat pisan. Ngadenge aya kaributan di toilet kabeh nyalamperkeun hayang nyaho, anu geus nempo langsung baralik deui ngarasa murel sarta langsung utah uger sabab nempo Wuki keur cacamuilan ngadahar teh bari Ramona anu ramiping dilamotan nepi ka beresih. Peting eta asrama pria langsung genjleung, siswa pinter, berprestasi, anak jelema beunghar ngadaharan tai. Saurang siswa lumpat ngabejaan penjaga asrama, aya oge anu ngageroan security. Ngadenge laporan, penjaga asrama nyaho Wuki anak jelema beunghar, jadi teu bisa nganggap enteng, buburu lumpat hayang nempo Wuki. Sabab geus beres ngadahar tai, kasadaran Wuki oge geus normal deui. Wuki kaget nyaho dirina keur diuk harapan kloset, bari bau tai di mana-mana. Wuki ngambayan leungena, buburu Wuki lumpat kana wastafel, ngumbah lengan terus dilapan ku tisu. Wuki poho kungsi panggih jeung Udin, teu sadar naha bet bisa diuk harapan kloset, baturna eueuh nu wani ngadeketan. Wuki ngararet ka batur-baturna anu lalajo ti kajauhan bari karolohok, terus Wuki diuk nyarande bingung. Penjaga asrama datang bari make masker, Wuki, anjen kunaon, teu ngaranna awak. Wuki gogodek, beungeutna ka tembong masih bingung. Teu nyaho, memangna kunaon kuring biu, saurang baturna anu tadi dialungkeun ngajawab. Bro,
Anjen ti sore keneh di luar, balik ke asrama langsung ke toilet, ngabalangkan kuring anu keur modal, tai kuring dina kloset beyak di daharanku anjen. Wuki ngarenjak, terus nyorowok bari ceri, teu mungkin, piraku kuring teu inget nanaon. Hayu ka rumah sakit, ceuk penjaga asrama ka Wuki. Wuki nangtung deui harapan wastafel terus ngalogokan ti corona ku curug, telila babalongkengan utah, bener wi anu kaluar memang tai, buburu Wuki kekemu, terus biwirna di lapan makek tisu. Bawa kuring ka rumah sakit, ceuk Wuki, bari buburu kaluar dibarenganku penjaga asrama, 2 security jeung 2 siswa sejen. Kabeh nyingrei mere jalan bari narutupan irungna, penjaga asrama langsung mawa Wuki ka IGD RSUD, diharepen dokter Wuki langsung ngomong. Dok, bere kuring ubar pencuci perut, kuring geus ngadahar tai. Dokter bengong, 11 tahun jadi dokter kakara ayuna kadatangan pasien anu ngaku geus ngadahar tai. Naha bedahar tai, dokter nanya, Wuki ngajawang kera dokter. Lamun aing nyao aing moal datang ka diu, buru menta pencuci perut. Sanajan kasinggung, dokter tetep seri bari ngareret ka perawat. Siapkan alat lavage lambung, perawat ungguk bari buburu nyiapkan alat anu dipentaku dokter. Harita beteng Wuki geus perih jeung ngarasa lapar deui, terus nyekel lengan dokter. Di mana toilet? Dokter teu curiga nanaon. Keluar, belok kiri terus lurus, toilet aya di ujung. Wuki nangtung terus lumpat, penjaga asrama, security sakola sarta baturna anu geus nyaho langsung ngudak. Wuki keluar asup toilet nempoan kloset, aya panto anu ngonci, ku Wuki ditajong, nyampak aki-aki keur nagok reuas. Wuki nyerenge, atoh, memeh, asup Wuki geus direjengan ku 2 security jeung 2 baturna. Ulah asup Wuki, ulah asup, Wuki abruk-abrugan, lepasken, kuring lapar, kuring hayang dahar. Kabeh bengong jeung bingung, kunaon Wuki ngan sakilat bisa robah jadi jelema teu waras. Bawa sing jauh ti toilet, ceuk penjaga asrama, awak Wuki diangkat ku opatan ngajauhan toilet, tapi Wuki terus abruk-abrugan. Turun keun, kuring lapar, kuring kudu dahar, lamun teu dahar kuring bisa paeh, turun kem, ceuk Wuki jojorowokan. Kabeh para medis sibuk ngalayanan Wuki anu ngamuk, awak Wuki digolerken dina ranjang terus ditalian, dokter bingung, saumur-umur acan pernah narima pasien kawas kitu, komo deui bari kaayana beresih, kasep jeung nempotina dangdanana oge yakin jelema beunghar, lain anu gelo. Karek oge manehna menta lavage lambung, tapi naha geus rek ngadahar tai deui, ceuk dokter kerung. Sarankeun ka RSJ atawa ka psikiater, kuring yakin ieu gangguan psikologis, ceuk dokter sejen. Guru ungguk satuju, Wuki anu kaayana geus ditalian dipanggul ku opatan rek ditaikeun deui kana mobil langsung dibawa ka RSJ. Wuki beki amuk-amukan, sukuna tetejeh, sungutna terus kokorowokan. Kuring lapar, kuring kudu dahar, kuring embung paeh, bari rek negel couli baturna, akhirna Wuki ragrak teka tahan. Wuki gugulitikan, sukuna terus tetejeh, sirahna didagor-dagorken nepi ka garetihan. Akhirna, saurang dokter karunyaan sarta marentah keun perawat sangkan ngaleupaskeun tali anu ngabengket awakna. Karek oge muka tali anu nalian sukuna, Wuki langsung hudang terus lumpat deui ka toilet dina kaayan leungena masih ditalian keneh, kabeh geus pasrah, nutur keun bari bingung. Di toilet, aki-aki anu tadi keur nagok, nyampak geus nangkuban harepen toilet, sedengkeun Wuki keur nonggeng, sirahna asup kabeh ka jero kloset. Sirah Wuki dibetot tina kloset, tapi keke asup deui, sabab geus kawalahan akhirna diarantep. Beres dahar Wuki diuk bari letahna kutap ketap ngalamotan biwirna, liang kloset geus lecir, telila Wuki sadar terus nempo ka baturna nu aya di luar, Wuki ceri bari nanya. Kuring ngadahar deui tai, baturna ukur ungguk, Wuki ditangtungkan, tali anu nalian leungena dibuka terus dibawa keluar ti toilet. Si aki-aki anu nangkuban terus nangtung ku kulutus bari ngangsrot keun calanana. Mawa pasien kieu ulah diabur, jaga sing bener, penjaga asrama era, lantaran nempo tuur si Aki babak, manehna ngeluarkan duit 50.000 terus dibikin ka si Aki. Hampuraki, ieu keur ngubaran tuur anjen, tanpa sakanyaho sarerea, aya pengunjung anu ngamera kajadian ti awal Wuki ngamuk terus lumpat ka toilet, ngalungkan aki-aki, sarta dahar tai, videona langsung diunggah di Facebook, statusna, manusia pemakan tai, lokasi di RSUD. Wuki akhirna dibawa deui ka dokter. Tapi dokter oroloan utah nempo biwir Wuki nu rametek. Bawa ka RSJ, kuring teu bisa ngubaran panyakit kieu. Bere heula ubar pencuci perut dok, anu didaharna barang kotor, bisa gering lamun teu buburu dikaluarkan, bahaya lamun nungguan laparan deui, ceuk penjaga asrama. Dokter ngalungkeun tisu, terus nanya bari nulis nota pengantar. Memangna biu anu kasabaraha kali, 2 kali,
Tapi lamun ngitung waktu, masih aya sajam deui, cuk penjaga sakola bari ngareret jam. Lamun kitu bawa pengantar ieu, burukeun ka RSJ, cuk dokter bari mikeun nota pengantar. Wuki anu ken beres ngelapan biwir dibawa lumpat kana mobil, terus mobil ngabiur ka RSJ. Salila di jero mobil Wuki geus pasrah teu bisa ngomong atawa tatanya naon deui. Wuki ngarahu, pikirana bingung. Basa Wuki ngarahu, bawa teh langsung ngulibek di jero mobil. Kapaksa kabeh kaca dibuka sangkan aya angin asup, Wuki ngeclakeun Cipanon, di jero mobil tapi asa di jero cubluk. Video Wuki dina Facebook geus nyebar, di komentaran sarta di-share ka mana-mana. Kabeh kulawarga Sanjaya oge geus nyaho jeung geus ngalalajoan videona. Kulawarga Sanjaya memang pangbeungharna di Cianjur, nyaho Wuki keur keuna musibah anu teu asup akal, jelas langsung ngaduga aya unsur ngahaja anu dijieun ku batur, jadi boga niat datang ka Bandung pikeun nempo anakna sarta nalungtik pelakuna. Kulawarga Sanjaya nitah asistena pikeun ngahubungi pihak Facebook sangkan ngahapus kabeh video nu geus nyebar, sabab jelas ngerakeun wibawa Sanjaya bisa ruksak, bakal mangaruhan oge kana usahana. Tapi ternyata penyebaranna gancang pisan, sanajan dina Facebook geus bersih, masih aya anu nge-save jeung diunggah ulang kana YouTube, Instagram sarta Twitter. Renal Sanjaya langsung nelepon anakna, "Wuki, aya naon? Naon anu dilakukeun?" Geus nyaho video maneh aya dina YouTube, maneh geus ngawiwirang kulawarga Sanjaya. Pas Wuki ngadenge aya anu posting video dirina, Wuki hayang luncat tina jandela mobil. "Pa, ulah nyalakeun kuring sabab kuring ge teu nyaho jeung teu hayang kikieun, otak kuring asa paeh tiap 2 jam, geus teu bisa mikir nanaon. Bapa kudu neangan cara pikeun nulungan kuring. Bapa rek ka Bandung ayeuna jeung adi maneh sarta dokter kulawarga, tungguan Bapa," cuk Renal. Renal langsung nyiapkeun 2 helikopter, mawa 4 ahli medis sarta 6 pengawal anu biasa ngalayanan kulawargana, harita keneh hiber ka Bandung. Kakayaan kulawarga Sanjaya memang saluhureun nata prawira, salian helikopter anu standby di helipad pakarangan imahna nu lega, manehna oge boga jet pribadi di Lanut Batu Jajar, kapal pesiar di Ancol jeung petugas medis sarta keamanan swasta. Salah saurang tenaga medis anu dibawa ahli psikiater, Renal teu nyahoon lamun panyakit Wuki moal bisa diubaran ku psikiater. Udin geus aya di gerbang sakola, aukse ngarangkul bunga bari sababaraha kali nganuhungkeun. "Pak Udin, nuhun pisan, samemehna teu aya anu mampu nyaketan sareng ngololeni, tapi ku Pak Udin, ukur ku sababaraha," ucap langsung nurut. Siganna saenggeus ngerelep di saguling, Leni sadar yen hirup leuwih penting, jelema biasana karek sadar saenggeus ngalaman cilaka, tembal Udin. Aukse ungguk, upami sanes anjeun anu nulungan, abdi teh yakin nyawana bakal salamet sareng pangaruh hipnosisna ical. Sagalana bakal normal, Leni ulah dijauhan, hibur terus sangkan teu inget deui kana kajadian samemehna, cuk Udin mihapekeun. Aukse ungguk deui, anjeun ge kudu ati-ati, lamun manggi ka bogo anu boga sifat kawas Wuki, buburu jauhan, cuk Udin bari seri. "Moal pa, aukse teu bodo, abdi hoyong kagungan ka bogo sapertos Pa Udin," tembal aukse seri. "Maksudna anu miskin, pangangguran?" Udin nanya ngahrean. "Upami jalmina Pa Udin mah teu sawios," cuk aukse seri centil. "Anjeun mora keneh, diajar sing bener ngara pinter, masalah jodoh mah keoge bakal kapanggih sorangan, sabab geus peting, kuring rek balik, anjeun buburu balik ka asrama, bisi kaberangan asup ka kelas isukan," cuk Udin. "Pa Udin bade uwih ayuna," aukse nanya bangun nu berat nempo Udin rek indit. Sameme Udin ngajawab, HP aukse disada, ternyata notif pesan di grup WA, esina video Wuki, ku aukse langsung diputar. "Ih, geuleuh, video naon?" Udin nanya penasaran, memeh ngajawab, aukse nagok terus oroloan utah, HP dibikeun ka Udin. "Tinggal nyalira pa, Wuki ngaemam kotoran jalmi di rumah sakit." Udin lalajo, memang geuleuh, tapi alus, tukang ngehipnotis batur kudu ngalaman rasana dihipnotis. Udin geus nyaho Wuki bakal lapar tiap 2 jam, sanajan ditalian eueuh gunana, sabab pangaruhna moal leungit saacan dahar, cara nu hade, nya rutin mere dahar tiap 2 jam, untungna Wuki anak jelema beunghar, pasti daharna bakal kaurus, jadi Udin teh hariwang, bari seri, HP dibikeun deui ka aukse, terus balik. Udin nepi ka imah, Wuki oge nepi ka RSJ, karek oge nepi Wuki geus ngarasa lapar deui. Cekelan kuring, ulah nepikeun ka kuring lumpat ka toilet, cuk Wuki anu kasadaran ken sapinuna leungit. Karek oge rek ditewak, Wuki geus lulumpatan ka ditu ka dieu nanyakeun toilet ka satiap jelema nu katempo. Kabeh ukur silih reret, nempo security sakola jeung babaturana kalah caricing, penjaga asrama ambek. Labuh keun, talian, Wuki akhirna dikepung, saurang security langsung ngarontok Wuki,
dua nana gugulitikan di parkiran, akhirna Wuki ukur bisa kokorowokan sabab awakna ditindihan ku opatan. Tungguan, kuring rek manggil dokter, Chow penjaga asrama bari lumpat ke jero rumah sakit. Wuki terus abruk-abrugan, 4 jelema anu nindihan bari nyekelan hampir kawalahan. Saurang security malages ngacleng lantaran ditejeh tapi balik deui nindihan, saurang deui digegel lengena tapi tetep nindihan Wuki. Lepaskan, kuring lapar, kuring kudu dahar, kuring teh hayang paeh, cuk Wuki terus jojorowokan. Jelema rea, tapi nu malire, di rumah sakit jiwa kejadian kitu geus teu aneh, jelema gelow memang kadang-kadang sok ngamuk, komo ieu karek datang, jadi ku batur ge dianggap biasa. Teu jauh ti parkiran, di luar pos keamanan rumah sakit, aya anjing herder ker di talian, anjing eta memang standby pikeun ngudak sarta ngalacak lamun aya pasien anu kabur, tapi kaciri si anjing teh modal. Babaturan Wuki langsung nyorowok ka security rumah sakit. Pa, singkakeun anjingna, picentaina, sabab keamanan rumah sakit teu ngarti maksudna, langsung nolak. Tempatna memang didinya, rek dipindahkan ka mana. Wuki anu ngadenge aya anjing ngising, langsung curinghak, awakna langsung nerejel teu katahan. 4 urang anu nindihan langsung kabantingkeun ngacleng. Wuki ngorejat hudang, lumpat ka lebah anjing. Sabab anjing ngagogok, Wuki ngangkat batu gede langsung dipake ninggang hulu anjing nepi ka sakarat. Buburu Wuki nonggeng ngadaharan tai anjing nepi ka beyak gigireun bangke anjing anu usek-usekan ngalepaskeun nyawana. Keamanan rumah sakit molohok. Tepaduli kana anjingna anu paeh, sabab kaget nempo Wuki. Geus sabaraha pu jelema ieu teu dibere dahar. Nyambung.